biasa ngegeng bola jelema gitu. Nah, tahrim lah kemarin. Pas geus tepi kana waktu tahrim. Tahrim lagi ke. Tahrim ngabejaan teh apa nih? Ngabejaan nya. Pas geus waktuna rek adzan ngomong teh gitu. Mangga ka palawargi sadaya urang sami-sami netepan subuh gara-garuga margi jam di masjid. Oh, ini kan jam. Jam eueuh. Parantos anu mau ribuan. Nya bukan jam 3 sabaraha aja. Aduh. Oh, jam berapa? Anu mau. Geus ngomong jam parantos nunjukkeun gitu. Lain pas margi jam di masjid parantos ayo mau ribuan. Sawae enggak badok. Minang gitu ya mah. Minang dinya mah. Tong boarding jam atuh. Kan emang aman sih dinya mah. Da bedug teh ka jerokeun. Itu bae bedug. Oh di jero mah tuh bae. Kok aman tapi Tapi ngomong soal bedug ya, ayeuna ka bedug sabaraha warna? 8. oh, tilu atuh. Gitu. Tilu warna. Oh, 8. Delapan warna. Tilu ah. Tok. Kayak make bisa nyebut 8. Talagamna Agama kumaha tah sok? aya anu bedug takbiran. Heeh. Gugur dugang. Aya. Aya anu bedug anu di jiga tatalu. Aya. Dua Kabeh sok lah sebutah. Calung aya jiga calung aya. Ya, dina antara 8 eta nako bedugna sabaraha warna? Atuh teuing. Nya 8 warna. Mereka sawarna andanya. Aya. Warna tilu. Tilu. Make tilu kumaha? Gitu Ya tilu warna Tilu atuh. warna. Banyak di jero. Heuh nya.